mangga sampean ibu diangkat bu dua anak mama widian neng badai ngawasuh dampal sampean salira tawis neng bakti kasalira kalian mugia janten barokah kanggo neng bismillahirrahmanirrahim. Kunjung ke gunung, kunjung mah menjadi induk malar hidup hirup pinanggih jeung nanjung teras dilap teras dilap salajengna dikocrot tulisan wangi kalau bisa wangi dikocrot rengse ka ibu ngageser madep ka anu janten lama sejak ngawasuh dampal sampean anu janten lama apa widian neng badai ngawasuh dampal sampean salira tawis bakti neng kasalira kalian rahmandar dikubulna nanggupi cita-cita sareng neng bismillahirrahmanirrahim. Salajengna neng ngageser ke tengah carikna tengah-tengah cepeng eta pangwasulna cepeng carikna pak di tengah geser calik di dia madep deui ka payun ka ibu Rama ngageser ke tengah gitu maksud terus pelipur sekali apa mama ieu cai pangwasuh dampal sampean salira yakin ke deui neng janten jibat mugia apa sareng mama kersa musabkeun kana ta'ar neng tiluang surat mangga bismillahirrahmanirrahim pangjiat ti ibu pangjiat ti Rama hiji dua tilu mangga apa
dua tilu simpen mari dia nih simpen neng ngageser ke pengkel sekali calikna apa sareng mama rapetkeun calikna sampai anak hijikeun Rabu kuneng Rabu jam 4 sampean apa sareng mama dibuka sekedik dampana apa hijikeun ngabulur sekedik nengna tas taar sing dugi karena dampa sampean Ibu Rama dugi atos cepeng mastakana apa mama kupanangan katuhu belah gerak kedalkeun dina lebet kolbu neng gerak pundut ke Allah naon anu jantan kahoyong ngalangtungan Ibu Rama pangdoa ke Ibu Rama ya Allah gerak kedalkeun dina lebet kolbu bismillah ya Allah ya Rabbi ya Abdul Jabbar mugia cita-cita pun anak dikabul ya Allah mugia dikabul ya Abdul Jabbar tos guys tos alhamdulillah maka ngaradek nama sadayana sapertos tadi tadi di ais bunga nama tos di ecake hari kabungkur ku apa seperti gandong ayeuna hoyong hoyong mohon apa hoyong digandong tidak seperti kabungkur nuju alit kudu janten Rama diaping kudu janten Ibu pada menuju ke tempat siraman bismillahirrahmanirrahim mangga apa kamu pergi sok digandongnya dicampurkan sarang cair anu parangtos aya sok bismillah dia cair karangan mugia ageung manfaatna gesan
nyucikeun salirone pohon maka apa dipayun ngucurkeun di paling itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat mastaka anak ku apa? Kuno kiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan geris kucuran doa mugia raga pada kuning pada di awalan tina kasucian di tanah uji. Alhamdulillah. Maka tapi garis apa biasa kali kali dia Pak? Ada yang ada kepada lapang murid maka apa itu? Giliran Ibu Gratampi. Bismillah. Ada yang kalau tekan dalam pangurip mana? Salajengna diaturan. Kayak yang pamangket, kayak yang nong, kanggo kucurkeun cai doa. Bismillah. Atur nuhun yang pamakeun. Dilajeng Ridwan. Lajeng teneng dua puranan. Maka gula marga pada ngalebetan pemerintah maka bila tapi gelis diteteh ieu ka salira mugi adi kudu doana Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun teneng. Lajeng Agus diaturanna. Agus itu doa guys miring pinggang badai ngucurkeun ieu cai kabarokahan bismillah pampi kunai alhamdulillah atur nuhun aa salajengna diaturana teh ane mangga diantos. Alhamdulillah. Atur nuhun teh ane lajeng Mang Alu maka diaturana paman. Atur nuhun Mang Alu dilajeng ka Ki Herni maka atur nuhun Ki Herni Mang Gabi
Yani Bibi Yani Dirajang Mangce Paman gelis piring dengan bagian ditampi nusalira itu belum aku mohon Mangce Rajang dunia dunia aku mohon diri Rajang nek dari Erni di Erni mah aku mohon di Erni diteraskan nek EM ayah aku mohon disamping Rajang warung ya warung tak kepala ada pohon alhamdulillah menurun tak kepala Rajang Wasopi Sarjana Mamah Era ayah anak Mamah Era saya ada di atas pabungkas di Mamah Era terus biar tampi alhamdulillah mohon amanah kalau lagi sadaya rengse diramkeun cai kabarokahan ku sepuh sareng keluarga sadaya sarajengna apana kapayun sareng mamahna neng ngadeg neng mayun ka palidieu neng nah ka dieu mayunna ngadeg ka dieu nah, apa palidieu neng ibu pegeureunna neng mayun ka neng pak sakumaha amanat keur kabagjaan diri hidup utamana laksanakeun salat anu 5 waktu di awalan ku abdas usulkeun bapak cai abdasna bismillahirrahmanirrahim
neng kapayuna ulah ngantunkeun kewajiban pisan keur kasalamatan kabangsaan hidup. Sepados ngadeg kasadayana mugia naon rupi doa urang kanggo Neng Novita Wulansari anu diterjing benganis di istrenan ngajatuk rami sareng cek Ipan Budian Bami mugia dikabul ku Allah Subhanahu wa taala kalayan naon rupi siloka-siloka singa wujud kanggo diri neng kapayuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi mugia diijabah. Allah ya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi mugi naon doa dina dinten ieu kanggo Neng Novita mugia singa wujud kapayuna ditutup kudoa Robbana ya Robbana dolamna antusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rutina kalau bagi sadaya prosesi siraman panganten garapan sanggar seni sekar gumiwa anu gawe bareng sareng popong make up artis parangtos rengse siapunten anu kasuhun kalayan ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aya tambihan apa itu upami gesinjang wete pada di balangkeun silokrana pada biceun halangan narungan ke diri kapayun eusi nama ibu sareng apa sedekah yes pada dia sok dulungkeun neng pada biceun halangan narungan ieu tilas pangibahan ari anu kenging ieu sinjang mah kenging barokah kenging sing kabuet teh nya apa kepala wah kalah ieu aya mangga neng cepeng kuneng cepeng mengker neng lah walakunana kali itu neng mengker sing tebih awak dietangnya saha nu kenging punten Pak bilih kok ieu pada dipeuleun mah ya sinjang teh siap hiji ya Allah silap wasilah nama wiceun halangan narubah kami ibu ramana pada sedekah mugia ditampil. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu aya keneh neng aya artos dina lembut eta teh receh pemikiran kodok apa jeung mah teu kenging ieu mah aya waktu arab tuh pada bayeun aya nama balangkeun dari sini kumpul kali gaya oh di dia mereka
Mohon coba diri rapihan rumah kembali antasan kepada guru siap, bergerak. Ya, terus. Wah. Hei. Apa ya? Aduh. MC belajar MC. Ada MC. Kita